rarasaan teh dek langgeng rarawasan teh kulan rarasaan teh dek ngora wae eta kulan si horeng ieu diri di siwitan wanci awak di ala kumangsa wujud dituntut ku waktu sumuhun telepat kulan mangsa geus kaliwat dah ngan aya papatah cekolot aya wawadi lamun maneh nyaho isuk rek kiamat kumaha kulan aya siki jagong pelakeuneun heug pelakeun eta ulah artina ulah keun ditinggalkeun ku panon poe surup sabab bulan dek nemong sumuhun ulah lengkah kapiceun teh eta bulan deudeuh dunya lah tapi parendene kitunya cu genteng-genteng ulah potong sanajan begeng ge ulah digotong sanajan hapa ge da puguh urang meranggeuyan rangeuyan eta nu mangpaat mah hapa rangeuyan ulah hapa ka bawah sunah besar sunah kecil eta pajajaran sumuhun rekep deng-deng papak sarua telepat bulan munguh kadeudeuh jeung welas asih pangeran sumuhun tenang euy ti bongkokna kanu kitu kanu kieu teu oleh nyerep tong borok make jeung ka manusa dalah manuk oge pancu marapan anakna dititah saha kantenan jeung simpati deui cacak sato si horeng di tukangna teh kasang tukangna eta teh Rohman Rohim cu welas asihnya wa aya wae nu mawi di dieu motona karuhun urang teh silih asah silih asuh silih asih teh eta sumuhun laras wa tapi hanya kangan ukur sama slogan ukur dina kamu lambai plase henteu dibuktikeun dina gawe sapopoe ukur dina lambai wungkul wa ieu mah ngan ukur jadi kata-kata mutiara laras nyajak kantenan sumuhun wa deudeuh ieu diri anu disujudan ku para malaikat anu sakitu lobana ditanyakeun teh ka ahli medis kumaha teh kulan sel anu aya dina wujud urang teh ribuan ribuan wa kulan sujudna para malaikat teh awas denge rasa jeung sajabana numpuk dina diri sorangan urang teh miniatur ti anjeunna sumuh paingan katerangan netelakeun wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid urat beheung jeung beheungna aya keneh antara tapi urang jeung anjeunna geus eueuh antarana deui wah geus teu aya wah tenan kantenan nya cu bener eta hese ngaji diri teh jan alah paingan eta rasul kitab anu kawit katampi teh nya eta Iqra baca bari jeung teu sok bukuna eta heuh ti mimiti urang nu ngomong nepi ka anu diomongkeun teh kabeh bacaeun wungkul oh eta teh wa leres maca kaayaan baca situasi wa nya wa sakuriling bungking nya cu leres silo nya leres silo ku caang teuing teh eta janten silo serap wa atawa ngeunteungna rapet teuing teh da jadi ngageblek ngageblek teu kabaca wa teh irungna jadi demek padahal cikolot baheula ti lawang ninggal ka jalan sanes deui saha pijalmaeunana nu daek ka geleng roda sadangkeun kabeh oge ieu teh kagiles ku roda alam wa bongan pasti linglung da ti lawang ninggal ka jalan coba mun ti jalan ninggal ka lawang mah jentre nu matak bakal ribut keneh sapanjang bangkong ngaheum-heum liangna eta wa teh tapi liang geus ngaheum-heum balok bangkong tah di dinya eces di mana aya endog ngagorolong ka tonggo bakal eces jentre pertela ngemang bolet kumaha maksudna eta ngagorolong ka tonggo nyajak lares wa da omongan kolot baheula mah jauh tidak kenyataanana
ngan eta teh siloka simul tapi sok nyata malah dina buku pamekar mah dewek keur SD baheula dina upi ieu dunya teh disusuhuna teh ku sapi ku sapi wah aya dina tungtung tanuk cenah ini aya dina tungtung tanuk sapi Allah amuing eta simul kolot baheula kaboyong teh sapi ai sapi cicingna dina lauk hiu na bet atuh geun eta teh ai laut hiu cicingna di sagara gila-gila keding atuh di sagara antara dunia akhirat kurang teh hirup teh cu gitu wah leres dunya disusuhun ku sapi bakal aman bakal tentrem sadunya ieu lamun hirup geus sapi kiran eta hartina geus gawe bareng sapi teh sapi geus kira ngamuara dina rasa geus museur keur kapentingan negara jeung bangsa mun nagaranya cu ai geus kaparak nyawa di dieu kisuna teh nya kisuna kudu sawawa geus sawawa leres sanajan urut-urut sejarah dilaleungit-leungitkeun daya jugrugna di urang daya jugrugna tapi bukti sejarah ieu basa natratna wa sabab pangkolotna budaya teh nyaeta bahasa teh anu bakal ngaraketkeun kana rasana manusia Allah nya wa delapan eta sedengkeun basana geus diawut-awut leres bener budayana ge geus dipikat cinta pangaruh budaya deungeun nyerep ka urang tenan untung aya keneh polisi tah eta kapolri bayangkeun cacak aya polisi kajahatan beki loba nu korupsi beki meueuh komo lamun eueuh polisi wah hancur geus eueuh di dieu meureun anu disebut polisi sahabat rakyat teh nya. Sumohon kulan eta Yuk urang gawe bareng sarah jeung satujuan keur kapentingan negara jeung bangsa gumantung kana keahlianana sewang-sewang amin wa eta insyaallah wa eta repeh rapih gemah ripah nya repeh rapih gemah ripah komo ningal kaayaan ayeuna Tegalega pinuh hejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan aduh bau hanyir aya mah wah enak tangkal sadunya aya di dieu kitu prestasina Bapak Wali Kota Bapak Dadarosada sumuhun wa penghijauan teh muga-muga eta kasayan sapanjang padada jadi ais pangampi kota Madya Bandung eta kasayan teh jadi ibadah amin anu nyeredkeun anjeunna ka yaumil akhir kana alam kanikmatan dina alam langgeng teh amin mudah-mudahan muga-muga ngadu awe wa amin atuh Bapak Gubernur lares kadeudeuh jeung kanyaahna kana seni padepokan ayeuna dicebor deui lares kurang sugane aya di keureueuh mah nya sakedik demi sakedik kadenan cikaracak di Bang Jabar ucu eta teh anu diluyuan ku Bapak Gubernur turun 700 juta keur ngawangun padepokan teu wa teh geus kolot bek nyebarkeun ilmu padalangan teh butuh sarana jeung prasarana kadenan keur ngagodog di dinya lain sombongan teu hade dibuni-buni lares nuhun ka Bapak Gubernur ka Pak Aher kadenan muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana nya cuy amin nuhun ka Padada amin jajang dina ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara kota Madya Bandung ieu katinggal hejo lemok ayeuna ujang lares tangkal sadunya aya nya ucu tak kitu cu amin ngaronjatkeun gawe da puguh rakyat teh butuh aman butuh tentrem jajang lares kabeh ge bakal ditinggalkeun heuh hampura sagala rupa pasoalan oge pan dina rukun iman kudu percaya kana poe akhir yen manusia teh aya akhirna cu katenan ya dina hirup akhirna maut ngan wayahna kudu aya sampeureun anu bakal datang katenan sesakeun keur barudak-barudak keur sapaneurieun urang nya cu urang demo terus-terusan kunaon demona anu positif diantawisna lamun di sakola ku guruna barudak teh sapoe macana pere
menta bibinihan ke pemerintah budak sekolah teh demo nyata melak tatangkalan di leuweung di kebon sahawe PHP keun engke gede kai gede barudak manehna kene laras dua tangka sewa lamun boga pasantren santrina abringkeun demo melak rupa-rupa tutuwuhan anu aya di leuweung yuk urang gentian urang back to basic teh kembali ke semula sumuhun sae wa teteh kulan jajak sumuhun wa sae tak kitu cu ta eta demo positif teh jajak laras sok pingpin ku sarana barudak teh cu ku salarea lain demo anarkis urang ulah ulah ngayakeun tindakan anu anarkis cu margi ayat pangeran ngancam wa teteh wa lain ngancam deui ngawartosan yen Allah pangeran tersepen ka jelema nu nyieun karuksakan di ieu luhur bumi nya cu sumuhun wa sae ujang kulan wa kitu rupina ti uwa dina wengi ieu teh urang pake ajang silaturahim man ahabba ayub satalahu pirizkihi wa yunsallahu fi asarihi falyasir rahimah jadi saha-saha jalma anu cinta jeung mikaresep kana eta silaturahim maka bakal dipanjangkeun umurna jeung dilobakeun rezekina amin wa atuh ka Bang Jabar nuhun CSR-na katampi kangge neraskeun pangwangunan Padepokan Giri Harja sumuhun engke teh ditu teh pasantren budaya jadi dalang-dalang teh kudu apal ilmu sorof nahu mantek bayan maani bade jeung sajabana kadenna keur ngagodog kancah pendidikan luyu jeung sejarah yen wayang golek teh nyaeta kapungkur anil dina mangsa nyebarkeun agama Islam nya cu kan tenan wa para wali kade ulah a priori Islam di dieu teh lain Islam datangna ti Arab tapi Islam ti Allah kana hate eta teh laras munal jajak sumuhun wa ta eta cu amin wa hate cu sabab naon sabab pangeran menteuna manusia teu dumasar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersihna hate eta laras wa jajak sumuhun amin wa tak kitu cu sae wa qad aflaha man tajaka hatea ha didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus nyucikeun hatena anu ngabersihkeun manahna tenang jajak laras wa kulan kadar ilmu di mana-mana anu sarua mah jeung hate sok tarima sabab naon ilmu pangeran di mana-mana oge nya cu sadayana gen wa Allah moal katuliskeun ku loba-lobana ku seueur-seueurna laras mangsi salautan dijieun mangsina pikeun nuliskeun pangeran tatangkalan dijieun kalamna moal cukup moal cekap wa ta eta ku kagum ilmu naon we rupa-rupa anu sakirana mangpaat dunia akhiratnya cu amin tak kitu ti waja ulan wa mereka astina itu cu wa teh kan bima ujug-ujug dirig-dig teh deuleu tanpa musyawarah jeung dulur sumuhun meureun eta teh hartina kaburu ku asih nu matak dinas dina katerangan ai pagawean getas harupateun teh eta teh pagawean setan cu eta teh nu matak tong dituturkeun ulah gaduh sifat getas harupateun tadi dia meureun dipake leuleus jejer liat tali ipis lapis kanal tapel sumuhun malapah gedang landung kanungan lair aisan abeh kaituna teu melengkung bekasnya lahan sae wa antara jauh jeung wibaha sumuhun jajak laras pek ka barudak ngora ayeuna anu keur aya di kancah pendidikan di STSI anu jurusan karawitan teater padalangan tari jeung sajabana tuluykeun eta nu urang keur urang kabudayaan urang yen kasohorna negara urang teh pan lain tina militer jeung teknologi tapi tina budaya nya cuk ku budaya pan urang teh bisa dikenalkeun ka mana-mana matak mumule budaya teh ulah kali ini ieu si dalang si Asep Sunanar kumaha bahasa keliling Eropa kuriling Eropa keliling dunia
Amerika Jerman Belanda Prancis Inggris Swedia Inggris jeung saja bana dibawa ku si cepot benar namurukan teh dibawa ku akang tuh ku budayanya dijingjingna teh ku eton ya jak lah malah si Asep Sunadar mah kejen jadi dosen terbang segala obuy gaduh gelar pada ditu gelar profesor segala boga gelar profesor di Institut de la Marionnette Internasional sumohon profesor goreng-goreng gitu teh bagja atuh ti kepolisian jadi naon honoris eta oh eta burukan teh honoris burukan teh ya kitu teh ucu leres sagala rupa pasoalan oge eta mangan ukur populasan ya saliwat ya wa tetapi di payunan anjeunna mah eueuh naon-naon diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan sumohon saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah oge urang mah jadi mediana kan tenan ukur pupujian jeung pupujieun tak kitu cu leres ya kakang seling ka ditu ya oh saya mah kulan tapi wa mental lagu cu atuh kantun munut we wa hoyong lagu mah keur nyairkeun suasana da sae mangga supaya jernih supaya cair urang sterilkeun deui ya pikiran teh ujah oh mangga ulah sumpak teuing wa urang suguhan susuguh oh susuguh teh wa gaib-gaib teh resepna teh kanu aralus oh kanu sareungit wa nya eta susuguhna teh mun seuli meureun ngadengekeun lagu kena anu rada gena mun panon meureun nempo nu herang-herang indah-indah mun lamai nu irung anu sarareungit lamai nu araramis geuningan aing ngamuan hitut masuk dipengpet ya benar ya cu mun bahan nu enak sok suguhan gaib-gaib teh cu lamai ku anu araramis kayaknya sok jang lagu naon wa atuh lagu Bang Bung Hideung